Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampura suan tepangkeun nami abdi Riansi Rahayu, Abi Puri Rahayu Dewi, Abi sareng rencangan dinget ayeuna bade ngawawancara salah saurang pedagang kagon tugas dahan kecap. saksikan wae guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten ce ngawagel waktosna, upami kersa abdi sareng rerencangan bade ngawawancara singkat ngeunaan profesi ece salaku padagang. Mangga. Marius naon? Sate acana nami ece saha? Oti. Tos sabaraha lami ece icalan. Tos lami aya mun 15 tahun. Sabaraha pikeun modal awalna ce kanggo ngabuka usaha ieu teh? Aya 1.200.000. Kunaon ece milih icalan gorengan tinimbang icalan nu sanes? Man tiasana nu kitu. Sabaraha penghasilan ece sadintenna salami icalan gorengan? Tidak tentu. Tidak menentu. Ece kantos teu ngaros rugi salami icalan? Tidak. Dupi aya kesusahan teh salami icalan gorengan teh? Ya susah mah susah we ibu. Usaha naon bae nu tos dijalankeun salian icalan gorengan? Teu aya. Mohon cekap sakitu bae wawancara singkatna. Hatur nuhun kana waktosna sareng waleureunana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cekap sakitu bae tugas wawancara ti abdi sareng rerencangan. Hapunten bilih salami wawancara aya kalepatan ti abdi sareng rerencangan. Hatur nuhun.